drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Neng, gerah hudang mana teh sekolah jam sabaraha ieu? Atuh mah meni tunduk kene. Buru hudang? Iya, meni tunduk kene oge. Matakna ari peuting teh sare lain ngomong HP we tuluy scroll TikTok we tempo dihudangkeun saur hese tempo dihudangkeun ke sekolah hese hudang. Iya, meni atuh ieu geus gugah mah. Sok gerah hudang terus mandi ke jam 6 ieu teh hayang keberangan maneh teh. Sok buru hudang mandi awas ya sare deui. Ya meni Nih hoream gini sekolah irahnya libur deui. Neeng. Mah bekalna mana? bulan puasa ge anger we minta bekal maneh mah. Tuh nalur kulkas 20.000. Cokot we kabeh ngan ke balik sekolah tong minta deui. Iya. Nih dek naonnya kudu bekal bulan puasa ge atuh da moal jajan bereuna ge. Meni tunduk kieu ih. Saragala saeutik. Mah, aneh mangkat heulanya. Neng, Non mah? popo? Non sih mah? Kumaha cenah budak teh? Apan meh jiga dina drama Korea atuh. Popo, Shiroyo. Hah, Shibal. Tumben si Jasmine teh nyamper. Ih. Jasmine, nah kamu sare di dieu. Neng, kamu udah siap gini? Hayu atuh orang sekolah. Ti irah kamu sare di dinya Min. Nih jiga nu gelo wae ih. Hayang diangkut kamu teh. Ku truk sampah. Nion sih Neng, hayu ah. Ayo. Labuh. Kamu sahur jeung naon sih Min? Meni bawa sampah kieu ih. Apa sih Neng? Ini teh bau surga tahu. Ih, meni bau. Ih, bau. Matahna atuh kamu teh tong lobananya atuh bulan puasa mah nya wajar ya. Bau sungut kamu teh mun bau nasi padang karena teu wajar. Nah, kitu Min. Ya kan eta teh berarti teu puasa, matak bau nasi padang teh eta teh geus ngadar nasi padang. Kumaha sih? Oh, oge nya, teu kapikiran kok Neng mah. Jika anu boga pikiran wae ih. Emang mikir naon kitu Min? Teuing meni hayu indit. Min, mikir naon atuh Min? Ih, mikir naon nya? Min. Semangat pagi. Ayo kita menjemur meskipun puasa panas dan juga tara runduh. Kita harus semangat pagi. Aduh, teh meni alus ge nu warna ieu atawa nu ieu nya. Meni jadi hayang ngecek OTB ieu teh. Tapi duitna eueuh kumaha nya? Bu Era, keur naon eta meni fokus kitu kana HP? Imas ieu, Bu Era teh keur neangan baju lebaran. Han, nah mana geus balik deui Imas? Ya geus balik atuh Bu Erna ah. Nyedek naon di ditu oge lila Imas makan teu paham bahasana jadi hayang balik we. Jadi mana teh naon Imas dibalik teh dibagi warisan? Atuh mah nya dibagi warisan. Boga warisan ti mana? Tapi Imas teh bingung ya teh. Tah. Naon ieu teh Imas? Jeung bingung sagala. Bade atuh ngobrol belah dieu biar jelas. Imas teh bingung Bu Erna. Jadi kieu nya Imas teh dijodohkeun. Dijodohkeun jeung saha eta teh Imas? Ting jeung saha Bu Erna ah. Da Imas ge teu kenal. Tapi nu ku Imas inget mah nya. Jelena rebing. Terus mana daek teh eta teh? Ya henteu atuh Bu Erna mah Imas balik oge. Embung apa nih Mas teh kabur dari perjodohan. Imas mah lain Siti Nurbaya nu dijodoh-jodohkeun Imas mah yang mencari jodoh sendiri. Si RT kumaha atuh Imas? Apaleun teh mana dijodohkeun? Acan Bu Erna. Imas teh bingung kumahanya carana ngomong ka bubuk RT gitu. Imas teh takut dia marah. Kalau marah nanti Imas nggak disayang lagi dong. Kumahanya Imas? Bu Erna kita apal. Alah, geus jam 8. Bu Erna teh heulanya telat. Nya Bu Erna. Kumahanya Imas ngomong ka bubuk RT. Kieu we ngapoe teh sasapu ngepel beberes meni kegiatan nu lain bararos santeanya. Menyong Lawan Bang Emo ku atuh Ning.
Meni ku paribasa teh bunda eta kana Bang Emo. Geus di mana ieu? Isuk-isuk ieu. Geus ti imah mitong Neng, di kaler. Oh, gitu eta teh. Kumaha ayeuna bunda salaki? Sok balik teu? Alhamdulillah Mak Neng, ayeuna mah nya si aya teh sok balik ka imah. Nya, jadi bunda teh kudu mas wae enak mah. Tapi tara katinggali geuning bunda. Apalana enak mah gawe di bengkel Mak Neng. Aduh, alhamdulillahnya bunda aya mah geus bawa gawe. Teu hesekeun deui eta ka bunda. Ya alhamdulillah we Mak Neng. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naonnya Bu? Sedekahna Bu, sedekah. Sedekah kangge naon ieu teh nya Bu? Ya sedekah mah kangge naon atuh Ibu? Kangge anak yatim bisa, masjid bisa, sedekah. Nya, ya atuh ibunya sakedik ti bunda. Sakieu ieu teh. Asli, meni pelit pisan. Har, nah geus dibere teh komplain, jeung makan segala. Kumaha teu ambak, meni ngahinakeun pisan. Beres sedekah kur 2.000, minimal 10.000 atuh. Main kana naon ieu? Nya, apalana atuh sedekah mah saikhlasna ibu. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 8.000, 10.000 oge. Nya, ngan abi ieu teh ikhlas dari mana? Kur 2.000. Main kana naon ieu? Atuh puasa mah nya kudu ge seueur sodako, bawakeun ka akhirat, pahala. Lain 2.000 naon nih, 2.000 ngahinakeun ka abi. Nya, kunaon si ibu ieu mah Neng? Teuing bunda kontak enta teh jeung amak-amakan segala jeung anu buru. Minimal mah 10.000 atuh ieu teh. 2.000 mah ku abi teu ditarima. Ari ibu kunaon eta teh? Mah nya unta enta sedekah bari jeung amak-amakan kitu. Apalana geus dibere ku bunda bieu 2.000. Naon mere teh kur 2.000, ibu-ibu miskin. Nah, ari maneh geus dibere teh ngomongna sangeunana kitu. Sabar mah Neng, bulan puasa ieu teh. Teu bisa disabaran imah bunda. Init mana init? Nah, saing jeung diusir, kamu teh bodohnya anu minta sedekah diusir. Pahala mere sedekah teh. Heuh kumaha maneh we lah, init kan itu. Naon sedekah teh jeung papaksa kitu? Teu mere ge kada usir kamu teh. Ya, imah gede ge ya, kamu puasa. Kamu soleh. Hah? Imah gede teu mere sodako? Era. Heueuh dan nu paling pinter maneh, buru init. Berarti kamu orang munafik. Kamu bukan orang Islam, tapi kamu setan. Nah, ari maneh kalakuan teh? Enggak sabar mah Neng. Mun lain bulan puasa geus didodet da. Itu aja ya, cukup selesai. Ya. Nah, ai maneh jeung balik deui. Mak Neng, sabar Mak Neng. Ingat itu bulan puasa. Kesel atuh da. Beres oke geuning ya moena. Mun haus. Saha tanya? Mau karasa kitu juga nu gelo. Punten. Har, ke dia geuning. Ya ibu, mangga, ya naonnya. Yang punya rumah ini mana ya? Imah iya. Anu sahanya ya mas mata apa? Tempat kosong dah. Ibu mah cuma mau minta sedekah, bisa enggak? Hah? Kayak mas ya teh? Ya mas mah udah boga duit tuh. Oh, temu duit akan kermuai. Ya sedekah mah di mana aja we atuh? Da bisa. Nya teu bisa tuh ayeuna mah kan. Mas temu duit atuh kumaha sedekahna? Kupu we nandek. Wah, Kang. Sedekah mah kan enggak harus 100.000 atuh. 5.000 gue bisa. Itu sedekah keneh semua. Har. Dibijan teu boga duit ya mas mah atuh menit percayaan wae. Tuh, ketinggalnya. Ya. Masa nggak punya uang? Kamu teh tidak bekerja? Itu bekerja bukan? Mending dibejaan tuh boga duit ya masanya. Kumaha ya ibu-ibu teh? Gak mungkin. Masa kamu mah ya mau jadi orang teh tidak mau sedekah? Har. Nah jadi maksa kieu ya teh. Nah, dari mana ku anggar atau unta enta? Kalian ini semua munafik ya? Manusia-manusia munafik, tidak mau berbuat kebaikan kepada saya, tidak mau bersedekah. Ku aing didodetnya anggar ya. Kamu ini iblis. Ya. Saha eta Mama Neng? Teuing atuh meuni maneh jeung loba tanya meuni bulan puasa teh loba pisan gogodana. Har. Nah Mama Neng marah-marahnya. Bawa dulu no tadi. Ih, sarogina marah. Naon eta teh Mas? Cing ngomong sekali deui. Geus atuh Mak Neng, sabar. Dasar urus tunjung. Tong amak-amakan wae. Jadi udah kemarin bulan Bang Emok teh. Ieu di sarwana Nya. Dasar eta barurung kabeh nurus tunjung pisannya meni balik aing mah. Kok langsung maju ngasih bentar. 2, 3. 1. Nya Bu Erna. Nya Bu Erna. Nya Bu Erna. Kumahanya ya Mas bebeja kamu BRT na. Kalian ini semua munafik ya, manusia munafik. Kalian semua ini munafik. Iya.
Iya. Iya.